Sal, aing ngarek jadi atlet tinju euy. Tapi kumaha carana nya? Iya, siapa? Tanya aing baheula atlet tinju nya cenah. Ah, waduh anjing. Iya. Rahasia latihan tinju toh. Asuh pos aing di Cirende, Cibetot apa? Si anjing. Cibetot aing latihan tinju di kusaha Chris John. Dia mah pikir orang dinya. Aing iya Chris John keur touring kadinya cenah. Aing dilatih teh. Dilatih. Kumaha ngomongna? Cenah. Yeuh cenah. Lain deu anjing orang Indonesia kan Chris John mah ting orang mana? Orang ieu Jakarta ngomong ieu. Nya bahasa urang we nya ngomongna. Yeuh cenah. Lamun hayang latihan tinju, fisik heula kudu kuat cenah. Latihan heula push up. Enggak poe atuh fisik alur. Push up osok. Hah? Push up osok. Jarang tah. Eta teh kudu dirutinitaskeun. Kumaha teh Push up. Sapoe teh kudu menang lah 500 kali push up. Beungeut anjing. Chris John leungeun aing setan. Chris John tinggalnya leungeunna urat tungkul. Push up wae teh teh. Latihan kuda-kuda ieu tah paha digedekeun heueuh. Hah? Kumaha latihanna? Nya maneh dongkok kieu tah kuda-kuda. Ieu teh kek urang ditajong teh. Urang ditajong ku Chris John kuat. Geuneuk. Anjing. Ahlina cenah. Sia cenah mun hayang kuat cenah paha. Latihan tinju hayang jadi atlet. Hayu gampang. Di mana latihanna? Eta tangkal cau loba. Tangkal jauh. Ayo, ini pernah kuno ngeun tangkal jauh sih. Bodoh amat. Oh, gaskeun. Anjing tebaroga duit. Budak tuh. Mana ya? Itu Asia. Oh bener kemarin dipalak. Ayo wae sih, tapi eta anak buah anak oleh. Oke, oleh nu bener wae. Sia eta. Sia wanita ke budakna. Hah? Wani wae sih. Balik ya lamun wani urang labrak urang ngente duitna palak sakalian. Tadi orang di imah geus ngadar odading da. Oke, siap. Ku aingnya dipalak. Woi, eureun. Duit. Duit. Ye, owo. Goblok bro. Tong ngawadul. Asli eueuh. Biraku rokok acan. Ojek sih waduh kata gede duitna loba anjing. Eta mah cek celengan babi. Oh, cek celengan babi. Ya atuh aku tetangga. Oh, sia tetangga buru duit. Ye, tong sok ngawadul. Rek ngarokok yang geus hasem bibir geus hasem. Hari embel loba coba. Aduh, Naon ieu? Puntung anjing. Tadi jeung babaturan karek ieu soalnya babaturan teu heula kal kabalik Naon anjing mere puntung. Telepel saya mere puntung ke aru orang duaan mah tuh. Bahaya tuh daripada eueuh. Ye, piraku mere urut di sia mah goblokna teh. Bae amu pengaya. Ambu aya, anjing lah. Ye. Oh, Ye, geus mangkat sia goblok ditu. Mangkat. Teh sieun bawa sa RT bawa ka dieu. Atlet tinju. bawa Smackdown yang ngomong ya. Smackdown. bawa mangkat heula ka warung. Dengan open BO di mana nanti? Kacrut budak tuh. Loh. Tolol tangkal teh. Kunaon? Ih, tadi aing dipalak soal anjing. Kusaha ngomong. Budak duaan da nu hiji botak nu hiji gondrong buka. Saha ngomong. Teuing, Anak buah saha? Teuing anak buah sarana eta kalau aduh anjing. Mang Pi. Meureun. Budak Cibetot ya, nu dihareup. Heueuh meureun cigana aduh. Cibenyeng. Cibenyeng meureun. Ayo, datangan anjing tong sieun. Budakna naon? tah. Ieu. Budak ieu. Heueuh coba Kak. Naon, Nak? Tadi malak aing sia kehe. Kelepak di. Tadi malak sia duaan anjing jeung nu huluna botak sia. Eta mah lain. Anu botak ka mana? Da apa? Iya bener jelemana. Ieu Kelepak asli. deui. Tadi oleng ya. Oleng sia sakitu sadar oge kehet sia. Anak buah saha mana? Ori sorangan mau ka wani sia. Ki Emen. Ki Emen Cibetot. Nya. Cibenyeng. Emen sal. Ki Emen. Anjing. Daripada Smackdown cakengna potong ku aing mah. Centang. daripada ki oleh. Odading mangoleh. Bisa na jualan odading. Anjing eta ki aing. Ki aing ye duaan ye sia Plok naon. teh. Wani diadukeun hayu. Aki sia jeung aki aing adukeun arek. Hayu. Smackdownkeun. Heeh. Hayu anjing tenggelan lom. Anjing sia. Anjing si jalannya tuh euy. Ditenggelan ku saha bangsa teh nunggulan saha anjing.
Udang. Sia udang. Udang anjing. Udang. Hah? Ampun ah. Ah. Naon kan budak aing ah. Aduh sia. Ah, ieu sal ieu. Iya. Nu bedegong nu pisan teh sal. Untung Mentang-mentang si sorangan aing tadi si nyawa jabal heula sok mentang-mentang kitu. Ka dia. Iya sia. Aduh. Weh, santai. sok aing ngwani ayeuna. Santai. Ieu mah aing. Satu mentang-mentang si ieu tadi sorangan aing mangkat heula ka luhur sakedeung. Iya bos ya lain. Ieu bos aing. Bos. Bos iya kos kieu anjing. Kieu anjing. Tong kitu. Bos Si teh duaan di dieu. Si ieu sorangan. Sia bawa jeung aki sia kumaha. Sok aing Aki duaan. aing Aing keur dagang odading. Keur dagang odading. Keur Iya, ngider. jangan duit lah. Aki sia keur naon di imah. Sia. Ye Coli. aing disebut Sok anjing. Tenggelam. Sembarang. Ayo ini. Kalau mula. Jadi tuna sia ku aing. Geus. So iye sia. Anjing kram anjing. Ada anjing. Alah anjing ini titik kejepit. Udang. kalem. Geus. Anjing geus Kitu makan sia. sia. Geus atuh. Anjing aing keur Cara apa itu? teu serius eta teh wa. Sia wawanian goblok kitu kan Anjing ka tadi aing, ge geus kumaha anjing. anjing. Goblok. Aduh. Sok, ada rek kumaha? Meni araratel gini anjing. Sok ayeuna rek kumaha. Anjing mah. Oh. Sia wani tong kos kitu men aing keur can siap eta teh anjing. Yuk, semua bedegong sal. Heeh. Sayang Rek ditenggelan deui anjing. Cai mah nya ari salah teh nya hampura. Heeh. Untung eueuh bata deket sia. Abdi mah heureuy bete ngan heureuйna teh Islam abdi mah. Ini ku sorangan-sorangan atuh tong duaan-duaan langsung gitu goblok teh. Aduh, aing sorangan-sorangan beak meureun. Beak anjing. Tadi teh beak tanagana urang teh disiksa. Aing keur teu Yo fokus di ayeuna mah. bos gede kieu. Bos gede kitu. Yes, ya. Wani sorangan-sorangan ka dieu. Aduh. Mana can ningalinya urang ngadar bayawak kemari. Pira bayar. Aing ngadar naon aing? Buaya. Bos. Buaya kok Ah, aing jawa dahar. tai beureun. Allah aing newak buaya di kocobi emih. Aya buaya buntung. Mana? Bimi. Oh, Tonggo. tukang ieu susukan. Heeh. Itu tukang ieu. Puyuhan. Turun. Gas. Gas ayeuna mah. Turun. Gas. Ah, tuh diperat kaki mah tuh. Naon? Gas garde. Naon ieu? Geus ngopi barang we ayeuna mah hampura silih hampura. Darang ngopi ieu mah. Ngopi aing. Ai tadi siap malakan rokok ka anak buah aing. Beuki nage rokok lain kopi. Nya geus hayu buru urang. Mentang ka si bos. Heeh, geus hayu ngopi bareng. Enggak saya itu mau ngopi. Dina kumaha ieu teh, Bos? Kumaha? Geus tonggolan kieu. Oh, iya anjing. Tuh pengen karoek. Oh, anjing lah lecet anjing ieu calana tuh soek dia anjing. Enggak saya nama hampura. Hampura we heeh. Yes. Anjing mending nguna kitu anjing hampura. Mana ngopi teh? Oh, kopina. Tadi rokok naga dicarokot ku sia teh. Tadi teh rokok kan ku sia carokok. Kopi. Oh, kopuntung Naon? Kopi bos. Anu dirasa. Geus salah ayeuna. Geus ayeuna mah. Bos. Geus We, mending orang ngumpul bareng tong sagala malakan deui sia. Malakan kanu jago atlet tinju sia mah nya heueuh beak atuh. Ampun bos, ampun suhu. Oh, geus ayeuna mah baralik ke nya. Geus baru riet karunya aki di imah. Si Abah kadunya ya sigana geus balik dagang. Ngalain bantuan maneh teh. Aki aing mah strong. Strong. Kayak anjing strong. Mau ki sia Nyemes badminton mah norok tok tah ieu tulang anjing. Anjing. urak. Apaleuh laki aing. Aing diajar tinju ku aki aing anjing. Ya diajar tinju kumaha eta leungeun kararitu oge. Anjing. Tulang hampir potong sebobot taneuh coba. Tong kitu. Ngaremekeun aki aing parah. Wani lah diadukeun jeung aki aing. Kayak sukannya adukeun nya. Kayak ayeuna baralik ke nya marandi. Ulah waka jeung aki maneh ulah waka jeung hayam heula we. So Anjing ngaledek gitu. Asa diremekeun. hayam di imah urang. Ayo geus baralik buat. Adi anak-anak ya. Ya. Ah, naon
Dua, tilu. Wah, aya budak tuh. Mana sih? Wah, sih tapi eta anak buah kita oleh. Oke, oleh nu bener ayo. Sia eta. Cawan itu budakna. Wani wae sih. Balik ke wani urang lapar sekali. Tadi orang di imah geus ngadaro dading. Oke, siap. Si aing terus nuhun bener. Kuat. Bener? Aklina kita siap senang menang. Kuat kenapa? Semua jangan lupa like, comment, subscribe channel kita, bantu berkembang channel kita menuju 20 juta subscriber. Jangan lupa ya, Buset, subscribe terus channel kita, pantengin terus channel kita, sip.